Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nang bule puguh geus kuat petegadanana harita langsung saged diripikeun maju narajang ka Nyai Putih Karoban kalawan harapan bakal mampu ngarubuhkeun anu jadi lawan. Ali kedah kitu mah mangga lah ku abdi bakal dicumponan. Abdi bakal upaya sakuat tanaga pikeun ngarubuhkeun Nyai Putih Karoban. Urang ngawitannya. Hayya! Jurela culung nang boleh harita maju nerajang. Tapi Nyai Putih Karoban bangun anu gampang nakaran. Nyingkahan datangna panarjang lawan. Saukur ngagilirkeun badanna kagigir harita panarjang nang boleh anu teu kena kana sasaran. Sauk-hiuk plos. Oroka ya sanajan panarajangna ngeplos, tapi nang boleh ningali aya celah lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun tacongan suku katuhuna kana cangkeng kencalawan sak hiuk deges tajonganana kena kana sasaran. Tapi bangun anu teu karasa ulah naon ku Nyai Putih Karoban mah malah geus waktu sababaraha detik sanggeusna kabeunangan ku tajongan lawan harita dengan katu Nyai Putih Karoban ngahantem kana dadanang bule sat hiuk deges. Nang boleh ngagro kaget benhan kanyeri. Harita ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Gancang nang boleh mancuhkeun di tangtunganana. Alah. Aduh. Lumayan oge tah. Karasa ku didinya. Ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan maneh cukup lumayan oge nang boleh. Nya, lumayan lah. Tapi eta kemampuan moal aya hartina dipake pikeun ngalawanan diri kurak mah. Anu mata geus jadi hiji kapastian. Maneh sakedeung deui bakal binasa, bakal modar, kadah panjang kula. Hayya! Jurela culung Nyai Putih Karoban harita maju nerajang. Kacepetan gerak jeung kekuatan panarajang lameh teu bisa diimbangan ku nang bule. Dua kali panarajang lawan bisa diingkahan kunang bule. Sauhiuk jurela plos, sauhiuk jingkrak plos. Panarajang anu katilu datang na leuwih cepet. Kapaksa nang bule ngapendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sauhiuk geluges. Daligdeug. Nang bule ngadaligdeug mundur ka tukang. Nyai Putih Karoban nuturkeun badan lawan nyusul tepus ku panarajang susulan. Nang boleh geus sempat nyingkahan jeung ngabandung panarajang lawan. Anu ngahantem kana dada jeung iga burungna. Jurela sauhiuk deges. Cubrod. Nang boleh ngageronahan ka nyeri. Bari ngacengkang ka tukang, cengkang kebut. Nang boleh rubuh maring lemah. Nyai Putih Karoban mancu dina tangtunganana bari tos nyarita. Saukur boga kemampuan seperti gitu patut. Maka jeung hayang ngabebaskeun anu jadi bapak sagala rupa tina cengkraman diri kula. Ngimpi maneh nang bule. Hasok hudang anu bener. Masih kena boga kawani jeung sanggup neruskeun tarung. Mending kene geus we lah. Lapurkeun teu kudu ditulungan boga bapak saukur monyet mah. Angape teu boga bapak. Sabab dina Peting isukan mangsa bulan purnama si Jaka Wanara bakal diarah getihna.
diinum getih najang dipake mani ku deui kula pikeun nyampurakeun kakuatan ilmu puputan Jayabuana. Lapurkeun we Bapak maneh jeung tibatan maneh kudu milu binasa mah Nang Bule. Nyai Putih Karoban ngumbar caritaanana. Manehna boga anggapan Nang Bule moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu anu kacangking ku deurina. Sedengkeun Nang Bule ningali sikep jeung ngadenge caritaan ti Nyai Putih Karoban nu saperti kitu. Harita jadi muncak amarahna. Ngajadikeun kaluar kekuatan puncak anu manjing dina dirina marengan kana parobahan kayaan dirina. Nang Bule ngorejat hudang terus nangtung. Buukna anu beureum jadi jarocong rancung. Sorot panona jadi semu hurung. Kulitna jadi beureum. Sikep jeung caritanana jadi kasar dina karakterna Aki Buana Ireng. Ningali kana eta parobahan kayaan deui Nang Bule. Harita Nyai Putih Karoban jadi kagetin. Samemeh leungit ka kagetna harita Nang Bule nyarita ka Nyai Putih Karoban. Manehnya capek teh paduh wae sia berwetenglet. Putih Karoban. Sangeunahna sia. Jenge ku sia. Sanajan aing tadi geus dirubuhkeun ku sia. Tapi ayeuna aing bisa mancuhkeun di tangtungan deui. Hartina aing masih kene sanggup pikeun neruskeun tarung. Maneh tong ngahina ka bapak aing anjir. Jelema jahat kawas maneh kuduna oge anu kudu dibinasakeun mah. Hei, Putih Karoban. Dasar jelema kurang saeunan. Hasok sia, urang teruskeun tarungna sia. Nyai Putih Karoban bari dina kayan masih ngemuka kaget. Harita jadi kahudang amarahna. Sabab Nang Bule bangun anu leuwih percaya diri pikeun neruskeun tarungna. Maneh teteh boga kekuatan ilmu simpenan geuningan Nang Bule? Nya heueuh aing mah teu ngajedog jelmana. Ngulik aing mah. Kayaan dari maneh bisa robah saperti kitu. Tapi maneh kudu ngarti si Putih Karoban anu ngawasa Janghyang alas Karoban. Teu ngarasa kaget ku parobahan kayaan dari maneh. Amun bener masih kena sanggup neruskeun tarung, buktikeun kekuatan ilmu simpenan maneh sareng Bule. Maneh nangtang hayang diterajang ku aing sateh bereteng led. Hade ku aing bakal disumponan. Tapi maneh tong kaduhung sia Putih Karoban. Sabab aing geus marek mere ampun ka awewe jahat kawas maneh deui sia. Ku aing bakal dibuktikan sia. Hayya! Jurela cilung Nang Bule harita miheulaan majuna rajang. Nyai Putih Karoban kageteun deui we sabab kacepetan gerak jeung kekuatan angin sameran panarajang Nang Bule jadi leuwih hebat tibatan tadi. Nyai Putih Karoban ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Karep hayang ngajajal kekuatan panarajang lawan, harita Nyai Putih Karoban ngabendung panarajang anu datang. Jurela sama hidup kedukas dari deug. Nyai Putih Karoban ngadalig deug mundur tilu lengkah ka tukang. Sedengkeun Nang Bule mundur salengkah. Nyai Putih Karoban gancang mancuhkeun di tangtunganana. Kageteun di we Nyai Putih Karoban sabab bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing. Tetela Nang Bule aya di pihak anu lebih unggul. Bari merhatikeun anu jilawan harita Nyai Putih Karoban ngomong dina jero hatena. Haram cadas si Nang Bule. Jasa jelema edan. Boga kekuatan ilmu naon si Nang Bule teh nya. Kacepetan gerak jeung kekuatan panarajangna jadi leuwih hebat. Malah bantrokan kekuatan tenaga lapisan. Mangsa panarajang dibendung ku aing. Teteh laka-laka aing anu ngadalig deuk kadorong mundur ka tukang.
Teteh lah sinang bule itu bisa dianggap enteng gimana kaluk teh. Sidengkeun nang bule anu hayang geura bisa ngarubukeun lawan geus teu sabar. Hayang nuliskeun di tarungna harita nang bule tos nyarita. Anu matak anu wawi sia. Berekeng led. Maneh teh montong waka ngaheulakeun omong sia teh karoban. Kurang saeunan sia kabuktian maneh ngabendung panajang aing apaan kalaka tulis ka dorong mundur ka tukang mikir atuh sia teh mikir awas heueuh we pupulukuk. Awas sia maneh montong jeli janji anjil di mana maneh dilubuhkeun ku aing mangka jakawanara bapak aing kudu dibebaskeun sia. Nyai Putih Karoban ge sarua hayang geura bisa ngabinasakeun anu jilawana. Anu mantak harita Nyai Putih Karoban langsung nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu pututan Jayabuana mangrupa ilmu andalanana. Ngarasa yakin bakal mampu ngabinasakeun anu jilawan. Harita Nyai Putih Karoban netep seukeut ka nang bule betus nyarita. Maneh tong waka boga pamikiran bakal mampu ngarubuhkeun deui kaula sanang bule. Tarung masih keneh lumangsung geus ya. Mun maneh ayeuna ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan, mangka deui kula oge sarua bakal ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan geus ya. Maneh tong kaduhung sanang bule. Mun dina pungkasan ieu tarung akhirna binasa ku deui kula sareng bule. Maneh montong mieulaan kanu boga nyawa manusia sia brewek jeung lain. Dasar Putih Karoban kurang saeunan. Rek ngagunakeun kakuatan ilmu naon wae ku aing mah bakal disinghareupan sia. Hasok gancang buktikeun. Montong ceblek wae sia. Sok kaluarkeun kakuatan ilmu simpenan maneh teh. Putri kurang saeunan. Nyai Putih Karoban, saya gadeuh pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu puputan Jayabuana, leungeun katuhna diacungkeun ka luhur. Curugna nunjuk langit. Musirkeun kakuatan batina saterusna musirkeun perhatian kana jilawan baitus nyarita. Kurang ajar sia. Maneh memang geus teu sabar hayang geura modar mun kitu menang bule. Rasakeun sia. Kakuatan ilmu puputan Jayabuana. Hayya! Curug katuhu Nyai Putih Karoban lempang nunjuk kalebah tangtungan badan nang bule. Aya geteran kekuatan rosa anu kaluar tina curug katuna Nyai Putih Karoban. Saterusna geteran kekuatan teh harita nu meragana badan nang bule. Das jari-jeug nang bule ngajari-jeug ka tukang tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Nang boleh ngelakukan gerakan di tempat ngagerakeun sapasang leungeunna geteran kakuatan tina sapasang leungeunna ngabendung geteran kakuatan ilmu puputan Jayabuana. Bantrokan dua geteran kakuatan nimulkeun sora anu ngabredag dituturkeun ku ngajari-jeugna Nyai Putih Karoban mundur ka tukang. Bedak jari-jeug Nyai Putih Karoban kageteun gancang ngajaga kaseimbangan badana terus mancuhkeun deui tangtunganana. Nyai Putih Karoban kerung ngahulang sakedeung ngarasa kaget anu lain dikieuna. Sabab nang bule boga kakuatan anu mampu ngimbangan kakuatan ilmu puputan Jayabuana. Bari merhatikeun anu jilawan harita Nyai Putih Karoban ngupat dina jero hatena. Kanyataan anu mah teu bisa dipercaya. Sinang bule budak lalaki mangkat rumaja geus boga kakuatan anu mampu ngimbangan geteran kakuatan ilmu puputan Jayabuana.
Tapi aing tadi karek ngagunakeun kekuatan saparapat bagian. Betasa aku aing kudu eleh jajaten ke budak kamari sore. Eueuh jadi tuna aing. Aing kudu ngagunakeun kekuatan setengah siga nama ye. Nyai Putih Karoban nangtukeun sikapna pikeun ngaronjatkeun kekuatan panarajangna. Sedengkeun nang boleh bari merhatikeun kanuji lawan harita nyarita. Lain kalah kang ngahuleung atuh maneh teh sia berewet ngengled. Putri Karoban kurang saeunan. Kangaranan keur tarung mah montong bali jeung ngalamun sagarupa seteh. Rek diteruskeun moal tarungna. Kalau kahulang-hulang sia teh. Maneh ulah bakal ngarasa unggul sadang bule. Kula moal make kudu eleh jajaten ku budak kamari sore sia. Oh, ini sok mangga manawi kaluarkeun ilmu nu sae teh sok. Kalah kumaha oge. Maneh kudu aja binasa. Maturan anu ji bapa deui sia. Tada sadang bule. Sok mangga. Puputan Jaya Buana. Heya. Nyai Putih Karoban ngagerakeun di leungeun katuhuna. Curug katuhuna nunjuk di ka lebah nang bule. Getaran kekuatan anu kaluar tina curug katuhuna jadi beuki tambah kuat. Nang bule dina kayaan teh ingkah di tempatna harita ngagerakeun di sapasang leungeunna. Dampa leungeun kencan nang bule nempel dina luhureun sikuna anu belah katuhu. Sedengkeun dampa leungeun katuhuna disurungkeun ka hareup. Dua getaran kekuatan harita bantrok pikeun anu kadua kalina. Wush, bedak, das. Dalig-dalig. Nyai Putih Karoban ngadalig-dalig kadorong mundur ka tukang. Aya kana ti lengkahna. Sedengkeun nang bole sukuna ngageser setengah lengkah ka tukang. Dalig-dalig. Nyai Putih Karoban ngeureunkeun sukuna saterusna mancuhkeun di tangtunganana bari ngatur reng hapanapasna. Beuki nambahan kakagetna Nyai Putih Karoban ningali kana kanyataan nang boleh mampu ngimbangan kekuatan panarajangna, malah manehna anu ngadalegdeug ka dorong mundur ka tukang ti lengkah. Bari musirkeun perhatian kanuji lawan, Nyai Putih Karoban ngakerentas dina jero hatena. Boga kekuatan simpanan naon silang bule. Aing ngahegak oge ye. Setengah bagian kekuatan panarjang aing teteh lah bisa diimbangan. Malah aing anu kadorong mundur ka tukang. Ningali kana kanyataan seperti kieu mah geus taya dipilihan pikeun dari aing. Kajaba teu kudu ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna ilmu puputan Jaya Buana. Aing boga kayakinan sinang boleh mual mampu ngimbangan kekuatan ilmu puputan Jaya Buana anu sapinuhna. Rasakeun disajangkal kehen. Eueuh teu dituna aing kudu eleh jajaten ke budak satepak geus sia. Nyai Putih Karoban akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna ilmu puputan Jaya Buana. Sedengkeun Trenggono anu harita geus cengkat nangtung ngarasa kaget anu lain dikieuna. Sabab anu jadi guruna dua kali mundur ka tukang mangsa getaran kekuatan panarajangna bantrok jeung getaran kekuatan nang bule. Waduh. Endok disangka ento dinyana. Lo. Eta sinang bule ngebogaan kekuatan anu hebat. Yalah. Tapi aku ora percaya. Nyai Putih Karoban mesti kalah ku sinang bule. Waduh, apa iki? Kekuatan ilmu puputan Jaya Buana Zulila ngieu ngacang ngayak nganu mampu ngimbangan merhatikeun kangayaan Nyai Putih Karoban sing pasti bakal gunakan kekuatan nganu sepenuhna.
kowe sing bakal mampu sang bule. Dasar. Oh, wong edan. Trenggono anu merhatikeun gerak-gerik guruna geus bisa nembak. Nyai Putih Karoban bakal ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna. Ningali anu jelawan taya tacan saga diri pikeun neruskeun tarungna, harita nang bule nyengsrikeun anu jelawan. Diperhatikeun ku aing maneh siga anu bingung kitu geuningan Putih Karoban kurang saeunan. Isin sia aku baraya podegah hek nuju ngadarangukeun. Ngaku-ngaku jago sia. Manya aing budak satepak bisa ngelekeun maneh sia. Putih Karoban kurang saeunan. Ngomong we siga anu heueuh yang ngabinasakeun lawan. Tapi kanyatanana kalah kieu patut geuningan. Ieu mah. Kumaha rek dituliskeun moal tarungna ieu teh anjir. Lain ulang-ulang kitu sia. Maneh tong waka ngarasa agul sanang bule. Ieu tarung tacan anggeus ya. Sanajan maneh boga kakuatan anu geus 2 kali mampu ngimbangan kakuatan panarjang aing. Tapi pikeun anu katul kalina mah maneh bakal acal binasa sakuleungeun aing. Meni bararosan aing ngadenge eta. Hantem binasa-binasa aing dieu. Teu naon-naon sia. Breking led. Sok buktikeun rek ngagunakeun kekuatan wae oge. Diladenan sok. Dek jurus naon deui dek ilmu naon wae ku aing mah mabulung di sing hareupan sa ku aing mah. Putih Karoban kurang saeunan. Awewe edan. Anu resep kana kajahatan. Hasok aing geus teu sabar yeuh hayang geura dipaehan yeuh. Ni geus arara teu aing hayang modar. Emang nababari modalan jelema teh tacan waktosna mah tiasa ayi. Nyai Putih Karoban ngawangun pasangan. Curug katuhuna nunjuk ke langit. Leungeun anu kenca masekon luhureun dada. Sakujur badana ngakelter nandakeun Nyai Putih Karoban bakal ngagunakeun kekuatan sapinuna ilmu puputan Jayabuana. Nyai Putih Karoban musyrikeun paneuteupna kanu jilawan bae nyarita. Urang anggeuskeun ieu talung nang bole. Mohon mangga. Aing bosen ngadengeunna sia tadi keneh urang teruskeun. Apaan aing jeung hareup keneh sia teh jebron wae aing tandasa ieu mampu mah sia brewek yang lain. Urang pasikeun maneh atawa diri aing anu bakal rubuh eleh jajaten. Tadah sia kekuatan puncak puputan Jayabuana. Hayya. Jurelat cilung kalayang. Nyai Putih Karoban ngajurelat terus ngalayang majuna raja ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna. Nang bule ngimbangan lawan harita ngajurelat terus ngalayang mapag anu jilawan. Jurelat dua cirim ting jurelat tina kayaan ngalayang teu napakan lemah. Leuwih upama 2 kalangkang anu silih samber pada ngagunakeun kekuatan puncak ilmuna masing-masing. Nyai Putih Karoban puguh teu nyahoeun mun kekuatan puncak anu digunakeun ku nang bule teh kekuatan ti sirawing anu geus manjing kana dirina nang bule. 2 kali panarajang Nyai Putih Karoban mangrupa tusukan curug katuhuna anu ngarah kana anggota badan nang bule. Harita bisa disingkahan ku nang bule. Syut hiuk gilek plos. Dina panarajang anu katilu harita ku nang bule teu disingkahan. Harita panarajang lawan dibendung ku sapasang leungeunna. 2 geteran kekuatan rosa harita bantrok kaliwatan leungeun masing-masing. Mangsa lumangsung bantrokan harita kadenge sora anu ngabletok sapasang leungeun Nyai Putih Karoban potong lebah sambungan sikuna.
Syut hiu keduk des abeletok meh bareng jeung potongna tulang sambungan siku dua leungeun lawan harita sapasang leungeun nang bule pilih ganti nemus nyusup di antara celah lolongkrang lawan ngahantem kana anggota badanna Nyai Putih Karoban. Ngajadikeun Nyai Putih Karoban ngacingkang reang ka tukang. Sat susup bus tegas hiuk cibroten. Nyai Putih Karoban ngagero semu anu ngacerit nahan ka nyeri bari ngacengkang leang ka tukang. Terus nyirorot ka hanap koleang kedebut. Nyai Putih Karoban rubuh maring lemah. Tina sela-sela dua curu bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Kalayang cirig nang boleh napak kana lemah terus mancuh dina tangtunganana. Tapi daya tahan badannya Putih Karoban kabilang hebat. Sanajan sapasang leungeunna potong dina lebah sambungan sikuna, harita masih kena bisa ngoneal hudang terus cengkat nangtung, tapi geus teu untupan neriskeun tarungna. Nang bule bari merhatikeun anu jilawan harita tos carita. Maneh geus bisa dirubuhkeun ku aing pan? Percanten teh, berletenglet. Percanten teh Putih Karoban. Tapi daya tahan maneh hebat oge euy. Masih kena bisa cengkat nangtung. Rek dituliskeun deui talungna atana pi kumaha ieu? Hah? Nyai Putih Karoban ngarahuh dina jero hatena. Anu karanapan ku dirina asadina alam pangimpian. Sabab kekuatan ilmu na bisa diungkulan ku budak lalaki ngaranang bule. Kaayaan anu meh henteu bisa dipercaya bari sumengil nahan ka nyeri sikep jeung caitannya putri jadi semu anu ngalengis lantaran sieun dibinasa ku nang bule. Nang bule, ampun. Nang bule, ampun. Nang bule ampun. Kula rumah sakit dipangarti oleh jajaten ku Andika nang bule. Iya kanyataan mete bisa dipercaya ku dari kaula. Kula rumah sakit salah. Sada boga dosa ka Bapak Andika Jakawanara. Kula rumah sakit jalma jahat nang bule. Tapi mimiti poe ieu. Kula bener-bener rek tobat nang bule. Ampun. Ampun nang bule. Nang bule. Omat ulah. Kula ulah dibinasa nang bule. Kula beri kesempatan pikeun nebus dosa jeung kasalahan diri kula. Ampun, ulah dibinasa nang bule ulah. Alah, maneh ku aing mah dibinasa sia nya. Sabab sapasang leun maneh anu geus parotong geus mah bisa ngagunakeun deui kakuatan ilmu maneh sia. Tanpa daksa nempi hadir oge sia tina kalakuan maneh anu sombong teh anjir Putih Karoban. Teu dipaehan ku aing oge engke geus dina waktuna mah maneh tang teu bakal modal. Anu penting keur aing mah ayeuna aing jajabkeun ka tempatna Jakawanara Bapak aing geus sono aing geus teu kuat sia. Maneh apanan geus janji? Nyai Putih Karoban geus coba dicarita, harita terus ngajakan nang bole asup ka jero guha. Teronggono harita nutulkeun teu tukang. Sanggeus aya di jero guha harita,